Baran sekadang duit itu boga kopean guys leket terus itu aduh ampun dilatih ya. Kemana ini ya kemana ya suka naik duitan ya wah video yang duit duit tinggal 15.000 saha ini bahan nurungan ya jelema makan balang sakit akibat lockdown itu baru tata si Asep mereka dia sugan wae si Asep aya bantuan dana ka dia rek ngelang heula saanu 1.000 2.000 mah sugan ieu can beli baju ludak ieu jeung baju lebaran ya nasib sana teh kayamu kan tadi teh bade ka uahnya tapi dia tetes burit teh bah bari sakarian ngabuburit kitu ka uah heula lah nyamper heula tadina urang ngarek ka uah itu geus nyaur we Assalamualaikum. Aya mah Masya Allah. sehat aning mah Sehat badan mah dan kantong kering. Cari tong di lawang pantau teuing pamali cepot. Cari. aduh nya siap wah tapi aya kopinan deui teh tapi berarti teh mau sang kopinan banyak itulah cara lupa lah mah wah ayo kangge pasang tok ya kangge sodako teh terus numpra di dieu Sanes kanggo gitu teh duit teh tos selada sakieu-kieu tina endong masa kita beli lebaran duit tinggal sakieu mai kana naon di duit sakieu selada kieu acan juga didinya aya bantuan suntikan dana gitu 1.000 2.000 mah ngai ngabantosan banyak alhamdulillah wah nya 1.000 2.000 mah gitu aya di lingkungan mah da ti mana gitu aya menuju corona kieu nya ti mana aya teh usaha menuju kana rieu ya insyaallah lah dibantosan nya 1.000 2.000 mun tidaknya aya wabah kieu kan ekonomina mun karaos pisan itu kanggo meser baju can aya kanggo meser kolom teh CF kita ieu na aya teh syukuran bade aya suntikan dana mah ti Asep gitu ambas pisan gitu nah siap wah bade sabaran mah nya insyaallah gitu bade ditinggalian heula ieu teh wah aya kitu nya tadi teh tos nyandak gitu yang di mana wah ieu di sakieu nya tapi eta mah aya nuhun nya aya jangan sakit jangan mohon gitu mohon mudah-mudahan kangge eta antusna mohon cekir aduh atuh koleas nya ditarima mah ditarima ieu teh gan atuh ieu teh bari jeung geus selada gan salembar bari eujeng kuara ibu zaman kuari mana nyatur naon ditarima ieu geus sakieu ge da butuh dihijikeun ka dieu ieu lumayan kanggo meser-meser parasi nyatur naon lah sendongan aya tur naon waya nawa da mung sakitu-sakitu na eta ya kumaha deui atuh da penjelapnya gede sakitu-kitu na itu da jaya kunci nya kumaha deui pira ku aya 100 kada diremot tong ka ieu mah
Pada ayeuna gitu-gitu tapi sabar enggak, Bang? Nu urang mah jamna teh beda Atau jamna teh hideung. Can kapeser, ieu ge menang ngimu atau di jalan. Masyaallah. Jamna itu aya can Geus meser. salah kan bae enak teh demo tancep cuan ngabuburit teh tuh kan. Kamu mana? Nya kaler-kaler atuh. Kaler. Aya ngabuburit. Ya, Sugan we mah teh penting lah di bumi mah ruwet ya, ruwet. di jamna tidak teh aya di mana tuh, Wak? Tinggalin ke di mana teh cenah teh. Tinggal teh can kapeser. Can kapeser. Nah, iya tuh lah, Wak, cong ngabuburit aja kan. Oh, ayo. Ayo atuh nam ngeuring deh. Wah, cuaca halus dia ngeunah ngabuburit gitu. Ada gua aing karan mendingnya. Nam. Kamu mau pergi ya? Kamu jaga rumah. Ah. Jaluk, serang mana? Ya lemah aing tinggalan. Kucluk terbenar. Mak pakai helm. Makanya motor harus pakai helm juga lagi ya. Nggak sepanduli tinggal pakai. Ewen yang budak keblok. Alah anjing ikutin aing tinggal itu. Di gobloknya. Nggak jelas deui. Ini kesana ya kalau gitu kan. Iki loro dua anjing dijanggung bisa ambil dewa ya tak budak. Sampai ya. Ternak tinggal di lama tinggal dia. Kabar tuh lah. Gimana wen bos? Biasalah. Bisnis bro, bisnis. Dari mana ya, Bos? Kayak mana ha helm titipanan? Tah helm aing tinggalan. Helm mah karunya teh. Bener tuh acuk ieu helm tinggalkeun na motor aing. Coba bayangkeun motor sakeuleun aing ya, yuk. Helm juga batok ya, helm batok kelapa. Helm mah tinggalan. Eta teh jangke. Engke dah. Anak buah anu terakhir. Pandori barunya. Tanu apa gitu. Geus nyaho lah lieur aing. Oh. Nyamper budak itu aya eueuh ke saya, menangan. Nyawa tuh. Woi. Nyawa teh. Nyaho, marane gaweana naon? Aing mah ngomeh HP dah lah yang. Anjing geus wae dah anu bareng ngabuburit. Ayo ngambur yuk. Kita aing ngolah teh lah. Oh, bos nang lah. Oh. Mana batur hirup teh? Halus. Bro bos lah. Tawa. Wah, ya baru dak cari ya yo. Betul. Sorry, bro. Bos. Oke, kuain. Datang ke Sahara nanti. Cerit ya. Jangan ganteng dateng. Serahkan ke bos Amerika ya. Weh, apa nama bos? Bukan ayah. Jauhin di tiga jam. Bagusan tuh bos naik teh. Bagus bisa kuain makan Siap. Halo, Mister. My name is Abu. Ya. Saya budak goreng juga teh. Anjir goreng yang kasar nak. Anjing. Kucrit. Kucrit. Orang kucrit. Kucrit. Angge Kancil, Bos. Direktur PT Bangkrut Hayang Bangkit. Kayak aran sih gak bangkong. Oh, nyaho Kecil. maneh? Bangkong. Aing masih gak bangkong. Aing nu maneh kumaha tuh? Mah yang ngarankeun maneh kucrit. Ingat tuh dat. Ampun. Ibaratna kucrit cenah. Tahun sabaraha maneh orokan? Tahun 1988. Anjing. Ini zaman koala. Tunjuk syarat. Geus kayak ku aing nih bare aran. Tapi tunjuk oke-nya maneh aran. Geus lah. Oh, mana ada gantek gawe ka aing? Heeh. Atau aran mana saha oge tadi teh? Naon teh? Coach. Kucrit. Oh. Kucrit. Oh. Kucrit. Kucrit bae. Terus naon deui? Naonna? Orana. Aran. Kucrit geus. Kucrit. Panjangna kucrit. Panjanganna kucrit. Kung atna 10 kada dia tulis. Oh, siap. Abdi nambe satikana kucrit. Oh, geus lah. Geus mana ya nama gawe di aingnya? Hei, apa nanya? Mau apa? Aing emosi apa aing ayo? Germecak bos. Benar, becak. Nong tahun we Sugiono. Ih, alus bener. Si montok.
anu kira-kira berincak burinong teh gitu. Aduh, bos, Sugiono mah deuleu tah na aing ngaberedel anjir. Bawa kabita bos mana ge. Pangalusna nu aing mah. Geuning na aing mah wae age si rontok aplikasi teh. Aing mah sebagai terima mana ya? Aran teh sadeu teh. Kucritnya atas 10. Yo, helm maing pake. Yo. Oke kieu makan bos. Jika manu enggak kawing mawek namanya mengencap nagengnya lagi gitu anaknya tanya geus aya namanya dengan kayu maing nguruskeun masalah gaji segala lah mana gawe naon geus ge aya nama kayu maing ayo Tarehkeun. aing ngaleun we teh eueuh terima mana ya aran teh sadeu teh Banget kucel tah si Bambang. yo helm maing pake wah aing teh tah gitu encap Kana cah. Hah? Ada yang ieu teh oh, budak sudah ini aya. Mending aya ieu ya. Oh, si Aing Bukan berarti ya? si anjing. Aduh sakuter. Eta kuring budak saha? Dua jam. Sak drum. Oke guys, ini lagi mengatur acara jalannya episode Ke-5. Ini ada anak baru guys. Kenalin ini Iki Ucrit sebagai si Ucrit Dan dan itu bosnya. aleng guys Ucrit. Balik di jola. pantangin terus jangan lupa klik and subscribe ya Dan itu ada penonton guys. Coba kamera kesini. Nah itu ada Sepi. Sepi ama Alam. Tuh malu-malu. Kena nyumput. Dan ini siapa ini? Ini siapa ini? halo Mister ya my name is Andrea the Buya Duh. Ucrit. Coy, ada karena so. my name Uy Ucrit. Staying. Bolang si teh. Kecilnya. Nanti bos naik deh. Siap. Mang, dadah, Mang. Jeung CS. bagaimana ada kabarnya Jeung CS. jok dulu dia atau jok gitu tadi Pesan tidak? Gimana Chan? Pesan. aran Ucrit geus. Kucrit panjangna Kucrit Panjangan Ucrit. kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita kembali ibadahnya dari amin. Semoga jangan lupa baik komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi nih udah mau waktunya buka puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah dan lindungan Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan tak lupa, maaf. Doakan kami dari tim Pejuang Hijrah ini Aep sebagai kutluk. ya terus Dan saya Aki sebagai kucrit. Saya Anggi sebagai kancil. Dan saya Boy. Dan saya Bayu sebagai Boy. dan saya Asep ya yang utama ini yang peran menjadi Abel. Saya tuh sebagai siapa ya? Kodir aja deh. Dan saya Hendra sebagai Jangku. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan terus Untuk mendukung share channel kami. ya Agar dapat maju dan berkembang dengan baik gitu. Kembang biak. dan menjadi motivasi Upload bagi kita setiap semua. hari. Ya. Jangan lupa like ya, Pak. Terima kasih.